few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade nyarioskeun dongeng anu judulna Eleh Kuno Pintar. Sakitu heula nepangkeun abdi nami abdi Aura Ayu Khironisa ti kelas 10 TKJ 3. Eleh Kuno Pintar. Di leuweung aya sumber cai nu tarasaat. Kabeh sato boga jadwal pikeun giliran nginum di sumber cai eta. Kabeh sato ngarasa haus pisan di usum halodo, tapi teu aya nu wani nginum di luar jadwalna. Hiji isuk, sasatoan indit ka sumber cai, ngan eueuh nu bisa nginum keur dipake mandi ku badak. Sasatoan ngan bisa ngugulungan situ, eueuh nu wani nyamperkeun sabab sieun ku badak. Badak ngarasa bagja, teu paduli satu lain teu bisa nginum. Isukna badak keneh wae mandi di situ. Tungtungna kabeh sato neangan jalan keluar meh badak ninggalkeun situ. Abdi terang babaturan sadayana haus, tapi kumaha carana bere nyaho si badak, cek si Maung. Bagong gaduh sihung, cobian sarudeg si badak, saur Monding. Sanes teu hoyong, ngan sihung abdi moal kuat nembus si badak, walon Bagong. Kumaha lamun pecang nu ngalehkeun si badak, sajen anjeunna pinter, cek Maung. Mangga abdi cobian, saur Pecang. Pecang ngadeukeutan badak nu keur mandi di situ. Wilujeng enjing bapa anu perkasa teu aya babandingan. Hapunten abdi ngaganggu kagiatan bapa, sabab aya nu penting nu kedah abdi nepikeun, saur Pecang. Badak langsung hudang ngadenge aya satu nu muji manehna. Aya naon Pecang? Walon badak. Abdi mah karunya pak, awak badak ngumbara dina solokan letik. Cenah mah aya nu nutupkeun jalan cai menteh ngocor, ngan makhlukna teu katingan ku panon abdi. Saha? Di mana? Makhlukna aya di tangkal teureub, bapa kedah natung dihandeupeun tangkal satengah poe. Upami teu kitu, cai situ lalaunan bakal surut. Pecanten pak. Badak langsung lempangan ka tangkal teureub sabari ngawas tangkal satengah poe. Samantara eta, sato saejeun hiji-hiji datang nginum cai. Sakitu wae dongeng anu kusim kuring dibaca. Hapunten bila aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.